kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabuburti Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura begitu turun lalapar kabeh Kangjeng Nabi Nuh coba sesa kumpul-kumpulkeun dikarumpulkeun sesa aya gandum aya korma roti bubuk-bubuk beas dihijikeun aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh uyah jadi teu diuyahan narana bubur tanpa garam bubur tiis saju di dalam eta tanggal 10 Asyura mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teu diuyah ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel kira-kira urang ka bubur kitu ulah kanyawan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos kitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antep lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gitu nya di dahar jangeuna cenah bubur bidah ye kayak nitanya na tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cek kana tuh Muhammadiyah kos kitu pinter kodek nya